Suntuk kieu euy mah telepon-telepon acan bisnis teh euy. Telepon saha ieu? Mamik euy. Halo. Halo Mik. Di mana posisi? Oh di rumah Mik. Sibuk teh. Ente aya di rumah ke salse. Iya ya bisnis lah biasa. Waduh mantap atuh euy aya orderan mah. Ya aya lumayan kerudut. Heeh. Oke, saya kadinya nya meluncur. Heeh. Tungguan di mana ya? Oke, oke. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres euy order euy. Lah, gangguan sulis. Setik deui. Deket lah mau juga. Kuliah heula lumayan lah. Tadi mikiran ieu ngagawean bocep. Nah, sulis datang. Yuk. Ayo ini guys. Bro. Cabut. Lumayan. Om ya aduh. Baik gampang. Kita. Ayo. Ayo order euy. Mantap atuh euy. Saeutik lah. Lumayan kan penting keamanan tuh biji lah tuh. Udah penting biasa aya show. Bisa bisa ya lah. Kumaha jadi aya naon tah eta piduiteun lain. Piduiteun Oh. biasa ya kudu daya. Kopi Kopi komo. Mantap ari kitu mah teh ah. Bisnis naon Mik teh? Iya penting teh urang kan ke keluar teh Kang Haja teh ge. Si kubo teh bocep. Kudu loba kopi aya. Oh batur serangan. Oh, kunaon tah euy? Ya, aku baru udah karun. Urang insan didinya. Wah, gawean ya teu loba duit gitu. Urang ngomongna ka bocep. Sulis diajar boy bisa narik nonton orang. Oh, bisa wae. Kan bae. Heeh. Urang keur ya tipu ngalah. Lulus lumayan lah Oh, keur benar. Heeh. Lumayan yang udut-udut wae mah, Mik. Cigana ayeuna mainna geus di lapak deui gitu mingguan. Beres atuh ari kitu mah. Heeh. Arek ka itu wae. Ya hayu wae atuh. Jadi kumaha ayeuna? Syarat-syaratna atau kumaha sudah? Gampang ke urang nu perantara ngomong nama. Oh, atuh ada ari kitu mah. Heeh. Tinggal heueuh we lah. Oh, Gede gitu nya. Oh, siap. Heeh. Gitu. Urang OTW ya. Ayo, let's go. Rada ngahiliwir seger. Ada mah kunyuk teh euy, ngajah-ajah mah. Tungguan teh. Aing asa cacaya teh si Sulis. Heueuh, gitu. Ku guru ngelmu bisa narik barang. Ku aing hayang buktikeun aing mah. Ayeuna cenah ieu. Janjian lagi aing di dia si mami datang ngalila asal lila aing tadi nungguan teh semuanya udut can Udut beak Mik euy. can udut ngopi can tuh sauma tuh Mana? Etan, Bener iya. itu. Susah itu nangkring euy. si gana masih bocep ih lila ting sagening udah tadi tungguan teh
Gila. Isi lah Cep. Lumayan. Hebat ya. Yang Naon teh ulah blakekan bae ulah sok nyarakeun atuh. Apa geus boga ilmu emang. Boga ilmu geus kuat. Amun dijalikeun gitu api-api langsung kut. Gitu. Jadi aya sima urang boga sima kan geus boga ilmu. Sok nyisir gitu polatotan mun bisa. Nyisir aing gitu. ulah ngeraku mawa. Kumaha kan geus boga sima, geus boga ilmu. Tunjukkeun ilmu urang teh urang jadi jagoan gitu. Lain aing ngadenge. Bener mana teh? Guru ngilmu. Orang 2 bulan nya eta guru tuh di dulur urang bisaeun. Urang diajar nya lumayan lah 2 bulan mah gitu. Apal teh hayam Mang Aceng. Kedua. Emang kunaon? Leungit apal teh. Akan. Kusaha eta kusaha coba. Salah. Ilmu. Cekek beuna. Anjing kamu garong. Jangan naon anjing dikukut. Ada ngebeja, cek si mami. Dia bisa narik lupas kieu. Oh, eta mah sih mistis sih Pak. Nah. Tapi nya eta aya beung beratna sasajena nya eta teh. Anu segala make sasaja nu kitu. Soalna penarikanna lain sembarang penarikan ieu teh. Oh. Mun hayang batu jenisnya batu non heula gitu. Nah, batu koral bisa. Batu bata bisa nyen imah ge bisa kan ieu. Bener wae. Ieu mah jadi serba bisa teh ya. Jadi henteu sapati-pati keur mistis sungkul. Berarti mun imah bisa. mun kitu mah aya syarat. Bener aya syarat jadi kayak malam Jumat orang langsung tapi lapakna di dia orang san apal gitu. Pakai siapa? Ada kupas. Pembuktian. Hayang orang mah gitu. Maksudnya orangnya penasaran itu. Tah jadi mereka buktikan mau bisa ayeuna nyata. Da sabab urang lagi butuh persiapan. Eta gitu. Jadi aya malam-malam tertentu ada kliwon, wage lahir naon lahir. Pon. Pon. Dari olahraga. Ya pon mana? Mun teu salah mana kalender pon. Ting beureum, ting hideung, ting hejo. Kacau ya, Bang. Engke berarti pembuktianna nya. Kain mah sabab kudu dia jeung kopi. Ayeuna mah kan kudu jeung kopi emang geus ngamu. Berarti eta teh sebagian jadi syarat. Jadi syarat main nama. Mun kabatur mah duit ieu teh. Untung we kabaturan. Kudu naon tulis biasana? Biasa namanya udud mah tara mahal-mahal. Kalau aduh eta bako cap iris apal teu? Teuing lamun cap jempol jeung gentong aing apal. Oh janggeus we anu biasa Samsu we nya. Bisa. Samsu bisa. Mewahnya. Mewah. Kopi biasa kopi hideung lah. Maksudnya juri biasa udah Samsu. Ta eta. Kan anjing. Jadi kayak teh gaul. Kudu ge Samsu. Wah ini bere nu murah teh dialungeun deui. Dipiceun. Jangan ira tuh syaratna naon unggul eta unggul. Yang stong loba-loba rokok yang kopi. Yang poena kan orang ngitung heula. Hayam moal hayam. Hayam mah engke panuntungan lamun geus Segala jeung hayam. Ye, siapa? Syarat hayam. Hayam naon hidung bodas. Batu mah nu hidung hungkul, anu bodas hungkul mah hidung bodas. Anjing. Soalnya ieu penarikan Bang Bocep hayang naon nya eta? Hayang beunghar bu. Hayang beunghar bu. Oh bisa nawari ya? Bisa. Bisa. Hayang beunghar. Embung sih beunghar mah urang. Aing apal teh aing baheula balangsak. Aing mah. Terus Sanggeus jeung sulis 2 bulan ayeuna. anggar. Wih balangsak.
Yang bisa. Ku aing diusahakeun tah yang syarat ya. Tapi lamun bisa nawar aing hayang barang eta bener hayang. Bisa. sok yang barang naon ke ku saya ditarik. Nah, kamari wa unem hayang barang cenah. Kasulis. Anim. Heeh. Yang barang kirim ku aing. Barangkal 2 kol. Da butuh ngaruk manehna gimana jangkung atuh pondasina ge. Yang barangnya ku aing kirim barangkal 2 kol. Beres. Aing mah hayang barang teh semacam endog. Warnana siga emas teh geuning. Tapi di dinya teh aya uratan. Uratna di dinya dengan syarat ya kan nawarnya. Ulah urat bangsa. Yang urat beungar. Tong leungeun heula Pak. Dari si Aris mah bisa salah ya. Sok atuh nya kabaran ya lamun siapna iraha meureun urang nyiapkeun syaratna. Pan deukeut jeung urang gampang kek urang disampaikeun. Boleh. Siap teu? Siap adik kitu mah aing geus syarat nangis aya tinggal kontak saya. Nah, eta. Lain rek nanya ieu Lis. Cok. Tadi teh majar di mana guguru teh? Guru teh di baturan saya dulur. Nah, rasaan tadi teh lain dulur lain baturan. Dulur bener. Hah? Dulurna. Dulur saya di situ aya. Kang Asep, apal teh Kang Asep? Baheula mah di dieu cicingna. Asep Jabrig. Heeh, baheula mah panggal wae. Asep Baheula Jabrig. masuk digitakan anjing Si Totong eta mah. gagah anjing. Si Totong. Oh, si Totong. Nah, kieu we bocep Kumaha, Pak? Ken Wengi Kin. Aduh, aing kumaha geus ngamu teh. Silating dia Jawa jadi kieu bahasa teh. Oh iya di Jawa. Geus ngamu teh kumaha jadi papaletot. Nya kumaha terus pas tulis? Tah Ken Wengi Kan arep anjing ngurus ablang. aduh geus lah Ken Wengi lah nya. Ya. Ken Wengi insyaallah abdi ka rumah Ngopi biasa. Ngopi lain Ngopi pembuktian. heula. Lain pembuktian ngopi. ngopi heula kira-kira mencocok Wengi eta ke langsung Heeh. gitu. Langsung biasa narik tuh. Terus sabam geus sore nama tuh. Kadeu teu. Hidung anjing. Goib. Iya, pamere jam. Aduh, teu katingali. Tuh. Katingali teu. Sarua. Tah sabam geus sore. Ayeuna gua tuh rek balik heula. Udah ini yang modal nih. Ieu pasien di imah geus ngarebu. Nungguan. Pasien ngarebu. Geus nungguan Si tamu teh si tamu nungguan ieu. Ieu balik. lagi. Maksudnya Mereka gebukan nih pun. ya guys ya, paling tungguan kabar aja. Siap. Hari kitu mah teh nya. Atuh yang geus teu kuat Balik ya. bae. Ayo tuh lah, geus sore ya. Jangan itu disuguhan-suguhan acan loh. Ingat parah pisan ieu mah nya. Yuk.